Kali mana kudu sadar. Eta situ, eta nyaritakeun teunna, eta gini-gini akhirnya kudu hidup. Segitu. Ya, maka deh lamun ibu harus kebenaran pegang ayah anu lamun modal sekumpul kira-kira bakal disebutkeun kumaha lamun sadayana sapertos ieu bodas kudu syukur lamun jalmaan bodas teh nyata kudu syukur lamun aya anu hidup oge kudu syukur